Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sataacana dipedar icarios simkuring nganhunkeun katutos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka juring bagian ka 27 karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Ajiku batarang aji si jali-jali si babejabang bayi anu mager insun wujud teh werjit mangka aneh kudu nyusup ka jero jasad sing jenenge Halimi mati koe Halimi mati hiuk ketuna teh des wadaw tulung bah berod nu tadina rek mindo deui nyerang ka musuh ku cara lemes harita ngadon malikan kadirina sorangan awakna ngajungkel bari utah getih satu tas ngarampal jampe pamake jeung naker tanagana sadar karena keayaan lawan nu masih teu bisa diungkulan pangartina nya kapaksa wae bah berod cengkat pikeun ninggalkeun eta patempatan era memang era atuh tapi kudu kumaha deui nya geus kitu mah baberod hayangeun salamet sacaacan ngejat harita keneh nyarita ngandung ancaman ka mama Kiai hei Halimi masing ingetkeun yeuh ku dirina nih ya urusan teh deuleu tacan rengse euy mangka dagoan engke dina waktuna ewek bakal datang deui yeuh pikeun balitungan jeung anjeun Halimi ceuk bah berod bari ngabang beos ninggalkeun eta patempatan nya mama Kiai rumahuh terus jumarijeg mapah muru ka musola gek calik dina palupuh bari ngarasakeun kanyeri jeung capek anjeunna luut leet ku kesa. Alhamdulillah nuhun Gusti abdi teh masih keneh ditangtayungan ku salira Gusti memugi mah berod teh henteu ngalakukeun deui kadisim abdi Gusti mugi wae sing janten caang manehna tur soleh manehna amin. Geus kitu mah Pak Kiai gedus wae nembongkeun hiji contoh hade ka musuh lain nyebakeun tapi ngaduakeun nu alus sangkan manehna menang hidayah ti Nu Maha Kawasa. Mama Kiai kalintang capena atuh awakna ngobrot ku kesang nyareri satulang sandi tatu di jero kawilang parna kabayang kumaha karasana beteung diasupan paku jeung beling kakeunaan ku ilmu werjit pejit masih karasa sereset beurih malah alak-alakana oge asa kabeureuyan. Oh ya Allah ya Robbi keayaan teh geuning beki nambahan kabahayakeun duh bah berod datang deui geuning ayeuna teh kalayan oh bahaya deui kacida tohagana lalipat geus ilapat teh geus ngabejaan iwalti ku budak anu istimewa nu mampu ngungkulanana
sedengkeun kaayaan diri teduh Gusti geus kolot ayeuna mah deui babari capek kurang napas kurang tenaga oge deui bet ngalawan Mbah Berod oge duh ampir-ampiran teu kuat can kudu nyang hareupan Nyi Blorong anu karuhan bakal mampu henteuna ku diri aing diungkulan. Duh Gusti hapunten abdi rumaos diri kirang yakin kana diri pribadi rumaos tos sepuh deui hengker tanaga nanging tetep ilmu sareng kakiatan kagungan salira moal aya tandingna Gusti. Ku kituna pamugi wae we enggal mendakan murang kalih istimewa teh margi mun anjeunna hiji-hijina nu tiasa diandalkeun pikeun numpurudeskeun tumali sareng kamusrikan ilmu sareng kakiatan salira jantenkeun bekel kanggo aranjeunna kalayan ageng mangpaat. Amin. Cek mama kiai miharep dirina bisa manggihan budak nu istimewa. Saha atuh budak istimewa teh? Yuk urang tuturkeun wae kumaha ieu carita sangkan kanyahoan saha budak nu istimewa teh sabenerna. Naha budak Mang Maman atawa lain nya saterusna mah Pak Kiai teh beureum ngareureuhkeun kacape kalayan sadrah sumerah ke diri ka pangeran ku cara zikir teu ngarasula ku nyeri. Kocapkeun wae dina poe isukna Mama Kiai teh neruskeun lampahna maruluh budak istimewa aneh puguh ge kaayaan Mama Kiai teh henteu karasa pegel deui badana pulih teu sakara-kara tenaga karumpul deui teu leuseuh kawas kamari lumampahna Mama Kiai teh dibarengan ku kayakinan nu pasti nya cenah awal akhir bakal manggihan budak nuluyu cek ilapat katarima tea. Tapi Mama Kiai oge bisa ngarasakeun teu gampang bisa kapimilik eta budak sabab bakal loba hahalangna deui gogodana leuwih berat kahareupna urang tunda heula ayeuna. Lalampahan Mama Kiai ayeuna mah urang nyaritakeun heula kaayaan di lembur biinah nu meh lila teu kacaritakeun dina hiji waktu biinah meunang kareuwas lantaran manggihan Nyi Eha keur ngadahar daging hayam atah hirup-hirup di pipir imahna mangkaning dina akhir-akhir ayeuna teh loba tatangga gujrud kalengitan hayam jago atawa bikang nu keur meujeunna atawa hayam cenah keur meujeunna ngendog. Nya syariat mah mustahil Nyi Eha karak nincak 6 tahun geus bisa newak hayam. Sorot panon Nyi Eha bet nebarkeun sinar mata keung atuh buringas galak jiga nu kasandingan mangkaning harita teh kaayaan keur wanci peuting biinah keung lain memeesan. Eueuh Nyai nuju naon eta teh atuh Nyai teh cek biinah nu nemu kakaget bari ngarengkog mundur ka tukang 2 lengkah kasima kututupan anakna nu beda ti sasari bibirna katingali beureum lamokot ku getih. Hihi mak hayang yeuh mak enak asik mak hayang teu mahi enak yeuh mak cek Nyi Eha tembong nyerengeh seuri kanu jadi indungna
Serina ge malah nyeeha teh jiga nu semu nyengereng huntuna jadi ranggeteng ku sihung. Tapi indungna teh telila ngemu kagetna jeung sieuna jeung loba deui jeung loba teu mikir panjang regayeng budak teh dipangku terus dibawa ka cai bari dibersihan jeung sina ke kamu daging hayam atah sesana ku biinah dibalangkeun jauh na keranan nya nyeha terus bae dibawa ka jero imah biinah hayang leuwih yakin kana tatempoana tadi teh naha bener huntu budakna teh aya sihungan atawa henteu tetela henteu aneh nya kunaonnya budak aing teh tadi katingalina aya sihungan naha eueuh ieu teh cek biinah harita teh ngadon terus wae ngalamun merhatikeun ka anak-anakna nu keur sarare tibra hate biinah teu weleh wae ngarakacak ngahelas nempo anakna teh nu jadi pada boga keanehan mahiwal tinu sejen katingali Asep bet jiga nu kurang waras deui komo ku batur mah sok pada moyok panon sok melong kosong pikiran ngalayang kabawa kana lamunan nyeh seuri sorangan saliwat mah jiga nu teu hideung Asep teh kari-kari ayeuna nyeeha anyar keneh jadi kitu puguh wae atuh matak nambahan kasedih biina duh Gusti cocobi naon deui ieu teh nu baris dipaparinkeun ka diri abdi anu ditibankeun ka murang kalih abdi kacaroge sami rumaos abdi teh tewasa mungpang kana katangtuan ti caroge abdi mugi-mugi paparinan hidayah Gusti ka abdi sadaya kitu ngaracakna hate biinah nalangsa kabina bina karunya bina nyon sedangkan anu karandapan ku Asep mah puguh teu bisa kahontal ku akal teu bisa gampang wae dipercaya ku jalma sejen sok nyerebutkeun cenah tahayul wae ngomong kaditu kadieu jiga nu siwah padahal mah cager urang ayeuna caturkeun astuti geus kapawon oding jeung biinah kadenge teruskeun obrolan jang oding ngadenge harita keur cuma harita bi tadi kitu bi yuha teh lain jalma bener bi cek batur teh loba anu ngomong eta mah lain juha cenah juha tapi siluman bi nuka bener nuka hantu tapi bibi teh ulah waka hariwangnya jeung jangka nu lain-lain bisi kuring salah tafsir yeuh matak harita kuring Mang Maman pernah kawanti-wanti pan ulah deket-deket jeung si juha bisi kabawa tah bener bisi teu kabawa bener bi kitu tah abdi teh ka dieu teh enya pangna nu disebut teu bener teh teu bener naonna atuh oding kalakuan juha memang kudu kumaha sabenerna deui bibi hayang nyaho hal ieu teh di kacida pentingna keur bibi teh sabab aya patula pateli jeung salaki bibi nu ayeuna teh geus robah sagala rupina deui jang oding kumahanya bibi teh bingung
Ha, kumaha kitu bi, make aya patula patila patalina jeung salaki bibi kade bi bisa aya naon-naon ke obat minyak kuring mah tong dibawa His, nyake heula ieu, tong waka nempas, nanya kitu pan. Bibi oge can menang jawaban ti Jang Oding. Kumaha kaayaan Juha atuh sabenerna ayeuna? Sabab ari Jang Oding apanan kasebut dulurna keneh lain. Bisa jadi nyaho karena sabab tukangna Juha teh sabenerna kumaha Jang Oding. Itu bi jadi kieu bi. Juha Juha tehnya jalma poekeun bi. Manehna loba wae kabingung, loba kasusah, boga pamajikan ari pagawean teh kadon nguseup we, jeung nguseup kawalungan, eueuh kabosen bi. Budak nanai aya opatna pan urusan kumaha jikana teh nyaeta ceuitoh tara dihulang, tara dihalang-halang, digodoh-godoh makomo. Kajeun boga salaki makadulan pisan eta teh Juha teh. Pokona mah tara jadi papaseaan kituna teh. Estuning bagja jeung untung cenah boga pamajikan anu satia. Jamanang kana kakayaan pan boro-boro usaha manehna teh bi. Dahar oge masih keneh ti kolot teh. Ngan hanyakan we sanajan bener pamajikanna bageur. Aya wae binya sesekelana teh mitohana. Kolot-kolotna Juha jarengkelun pan. Cengkelun mamatahan tapi tara didenge atuna ku si Juha mah. Komo kuring ngan sakadar dulur sabraina atuh da bi. Mun sakalieun cobaan carita oge kadon dibalas ku nyentak si Orowedol teh. Tah dina hiji waktu manehna teh diusir tah winung bapana. Sabab ku keheul meureun jengkel. Nu hiji nu teu nurut, nu hiji kikeuh milu ka salaki. Akhirna mah duana teh naratu kesikep we cenah arinit wae. Baiklah budak mak dibawa kabeh opatanana. Tah bis sataun ti harita kuring tepung jeung Juha. Kaayaanna jadi beda bi. Tandana geus jadi jalma beunghar ayeuna mah. Kuring diajak ka imahna, alus imahna teh bi. Ayeuna imahna panggung tapi weweng jeung gede deui. Pangeusina pepek jeung aralus di bi. Nya singketna malah kuring teh ngobrol we lila jeung Juha. Ari bukbrak, anu bukbrak mah nyaritakeun pengalaman we. Kumaha ceuk teh bisa jadi beunghar kieu? Malah ngajak ka kuring teteh bi. Satengah maksa hayu cenah lah wang milu wae. Wang nurutan hayu, wang muja wae kasiluman cenah matak beunghar. Kawas kuring anu ngageugeul di mana cenah? Di Laut Kidul. Loba hayang hirup. Lamun hayang hirup leuwih maju kan kuring nolak bi embung embung hayang beunghar ku cara kitu mah embung sieun teu kabita bi beunghar alatan muja mah. Sedengkeun Juha mah panteu tep maksa hayu cenah unggal jalma nu wabuh maksa hayu kan itu atak beunghar embung urang mah geus loba nu naek diajak muja marilu cenah hayang ngarah jadi pandukut ngaji blorong teh bi. Leuwih nanjung kena kalayan tumbal teh bi sataun hiji. Bebas cenah bi, bebas padahal mah rek batur, erek dulur, komo keluarga sorangan mah. Komo cenah mitohana mah kan mae ku aing cenah wang tubalkeun kitu bi tega mah. Amit-amit. Nyebakeun dana kuring harita teh jelas teu kabita pangajakna Juha. Tetela we atuh. Juha jeung Ceuitoh teh jarahat bi, jarahat pisan. Lain tega ngawadakeun batur.
jeung nyebabkeun indung-indungna katut mitoha ge dipake wadah untungna teh. Kitu tah tina sataun lain kan ukur hiji korban teh si Juha tapi geus 4 bi malahan mah dina tahun saterusna Bapak kuring tega diwadahkeun Bapak bangsat dasar si Juha sabab pagah cenah dendam ka kuring nu beh teu nurut kana pangajakna. Ieu bi tong boroning indung Bapak atawa batur atuh anak sorangan oge tega geuning diwadahkeun sabab ceuk pikirna leuwih loba korban leuwih gede duitna teh jeung kakayaanna teh dina sataun meh 4 kadang 7 sabab lamun leuwih ti hiji taktu beuki ngarojat eta teh mata kuring jeung manehna secara teu langsung geus jadi musuh ayeuna bi musuh wae lah jeung si Juha teh alatan eta atuh perkarana. Ngahulang biinah satu tas ngadenge kana guaran caritaan oding hatena gagebegan jeung salempang nya sok inggis salakina kabawakeun teu bener nya akhirna mah biinah bisa ngadenge ti batur anu kungsi manggihan Juha jeung Mang Maman keur lumampah babarengan uka teuing ka mana. Kabeneran anu nyaritakeun teh urut tatanggana biinah baheula jadi wawuh pok biinah kadenge nyarita deui. Aduh Jang Oding cilaka ari kitu mah cilaka mangkaning budak bibi di imah ku bapana teh keur diasuh leuwihna ti eta boa-boa ngabohong teh heula teh kitu lain indit ka kota sabab salaki bibi harita inditna teh bareng jeung Juha malah karek apal ayeuna-ayeuna deui salaki bibi teh indit babarengan jeung Juha sabab cenah dibejaan ku urut tatangga bibi teh Jang Oding nepi kacalawak kaget beungeutna sepa waktu kadenge pangakuan biinah harita tapi manehna teu wani deui nyarita naon-naon tatanya mah komo lantaran bisi nya lahan. Atuh kieu wae ayeuna mah bi nya puntenna wae atuh abi teh ayeuna mah kedah dibuktikeun heula ku bibi nya sorangan tanyakeun ka Mang Maman anu sabenerna harita teh bener teu indit ka kota babarengan jeung saha jeung Juha apa jeung saha kitu bi sabab lamun jeung Juha mah pasti bi lain indit ka kota tapi ka Gunung Gede teh pikeun nepungan aki kucen geus milu ngojak ka siluman kan omat bi kuring mah ulah dibabawanya kana ieu urusan cukup wae katerangan ti bibi wungkulnya sieun kuring teh bi sieun diwadalkeun ke kumaha ke kuring bi mungah sieun bi bisa diwadalkeun ke. Nya moal atuh Jang Oding nuhun wae bibi teh geus mere katerangan ka bibi ayeuna mah rek wangsul wae nya arek kabuktikeun katerangan ti Jang Oding bieu teh malah mun perlu mah bibi mah rek nepungan heula Juha ka lemburna ngarah paruguh kumaha tah Jang moal naon kitu. Mohon mangga bi nya moalna naon tapi naha moal ngaleueut heula bi meni enggal-enggalan kitu sieun diwadalkeun ku Jang Oding kitu teh ih geuningan nyuguhan sagala tenang wae deui bibi mah tanggung jawab sarta kana ieu masalah Jang Oding mah teu kedah salempangnya bios bibi mah moal ngaleueut
Bibi mah kaleuteun lah bi. Abi mah datang munjuk moal. Bibi mah moal diwadalkeun ku abi teh. Moal bener bi, sok-sok atuh kaleuteun lah saaya-aya. Ah, moal jang. Moal bibi mek wangsul wae. Sagancangna harita biinah indit ninggalkeun imahna oding. Masih ngahulang sorangan dina kursi. Bet hate jadi seseblakan ratug tutunggulan bulu punduk pating pu ringkak. Sebenarnya mah dendam kaju hate tapi manehna gede keneh kasieun sarta leuwihna ti eta oding rasa leuwas kareureunnakeun sabab teu nyangka engkong cengli oge beungharna alatan muja deui kagoda pangajakna juha dar manehna ngadon milu gawe di engkong cengli lantaran teu nyaho atuh mimitina ku maha. Urang tunda kaayaan oding nu harita keur nemu kasieun ayeuna kocapkeun biinah anu mulang ti imahna oding rek nyimpang ka imahna juha teu kacaturkeun deui kumaha di jalanna biinah geus nepi ka lemburna juha. Tapi bareng srog oge biinah kaget nempo buruan imahna juha. Harita kaget jeung teu percaya sabab imahna juha tetela geus eueuh ngan kari pagarna wungkul jeung buruanna lenang. Biinah antukna mah ngajanteng wae sorangan mikiran eta kaayaan ngan untung atuh keur kaayaan bingung kitu teh aya nu ngaliwat saorang aki-aki lempang make iteuk sorana meuni gegeletrukan kadenge kana taneuh. Punten Aki Juma antosan sakedapnya tupi bumina juha teh kamana gening teu aya. Saha ieu teh? Imahna juragan juha mah geus rata jeung taneuh nyai. Pan kahuruan waktu-waktu ka tukang mah ieu. Oh, hutan teh bumina juha kahuruannya Aki. Punten abdi pun inah Aki teh Ki. Bojona Mang Maman teh ya. Eleuh. Ieu teh Nyi Inah. Beuh, sugan teh saha atuh? Hamura akinya geus kolot. Maklum, ari geus kolot mah pohoan deui jeung kurang awas ieu teh duh. Muhun teu sawios Aki, dimaklum atuh ku abi oge. Angguran mah hapunten wae nya abdi tos ngaganggu ka Aki. Ente pisan-pisan Nyai. Teu asa kaganggu, malah Aki mah kaget jeung panasaran. Nyai teh aya maksud naon atuh ka dieu teh? Nyaeta Ki, abdi teh ngahaja. Maksudna mah bade nepangan juha kali istrina Aki kumargi aya badamikeun nu penting ieu teh Ki. Teu tiasa ayeuna Nyai. Ya kunaon Aki waktosna seep cenah duh. Aduh mohon nya. Waktosna kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri K28. Mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca